praktekna eta hadirkeun hate ka Allah, niatna taqarruban ila Allah wa Rasulullah. Bikin urusan dunia kurang hadirkeun hate ka Allah, tangan diangkat tangan minimal si jempol ieu aya jadi dicepil, ieu ngadoa ngaranna. Sirahna tungkul, itu ngadoa. Ulah papiruna sinetron mah penangan diangkat ma'alamina beberapa nyanggahan langit. Ya Allah tolonglah hambamu tekawawa Gusti. Ulah kenging Islam kudu tungkul kieu izin ka Allah. Minta ka Allah, uduni cek Allah. Jeung kudu husnudon ka Allah, ulah goreng sangka ka Allah, kudu husnudon teh hatena, husnudon bae, pede bae, bahwa doa eta urang diijabah ku Allah. Ieu mah ngadoa bosenan urang curug nganggur mah. Lain geus dibayar ongkos, salat bae ongkos ya aing. Allah tenang mah. Allah. Tong diijabah doa aing mah. Insya Allah kana mangana tereh teh nya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madhubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tashhadu alaina jawaba munkar wa nakiru alaihi salam. Rabbi jidni ilma, Rabbi jidni ilma, Rabbi jidni ilma, warzuqni fahma wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaratal arda binuri syamsika ilaihi. Allahu ya halim. Masih amin. Allahu ya wadud, Allahu ya wahhab, Allahu ya razzaq, Allahu ya razzaq, Allahu ya razzaq, Allahu ya fatah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah. Kurang mahkul. Ayo pamahkul itu. Ikhlas macana ulah kapaksa. Wa qala Rasulullah. Mugi ya Allah anu kasipatan rahmat ulah wakadipaehan anu tadi maca sholawat panglunaskeun Gusti hutang piutangna pangcukupkeun ya Allah meuli rezeki anu tadi maca sholawat cukup jeung ngalegaan sawah cukup jeung mayar hutang cukup jeung ngelegoan kebon awi ya Allah cukup jeung ka Mekah cukup jeung biayaan anak cukup jeung ngalangan nulungan batur cukup jeung dicandung serang-serang dari wa qala Rasulullah irhamu ma fil ardi. Nikmat yakin iman tur ngimankeun nu salajengna urang syukur ka Allah dipasih nikmat Islam. Al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam eta agama Allah, agama diberikan Allah. Bahkan surah Allah dina surat nambah Al-Imran surat Al-Baqarah inna dina 'indallahi al-Islam. Ya, jadi jelas agama Islam itu agama Allah.
Selain Islam bukan agama Allah tapi agama kebudayaan. Yakin ibu? Insya Allah orang dipasuni mati Islam. Islam mudah dikafahkan ke Allah. Pada sempurna kalau melaksanakan keimanan, keihsanan orang, keimanan, keislaman plus keihsanan. Amin. Sebab iman Islam tanpa ihsan bohong. Sekali lagi, iman Islam tanpa ihsan bohong. Karena ihsan adalah pekerjaan orang Islam yang beriman. Lamun merasa Islam beriman, syaratnya hiji kudu nurut karena segala perintah Allah. Nu kadua, mingkahan larangan Allah di Rasul. Nu katilu, nampi tumarima kana kodrat di rodat Allah. Dakarak sempurna kafah na Islamnya. Salawat senarang salam Allah, mugi-mugi Allah limpah curahkeun kaharibaan junjungan urang sadaya, yakni anu tahun-tahun ieu umat-umat minoritas anu aya di Indonesia ngelunjak luar biasa. Ngalunjak kana Islam, ngalunjak kana Kangjeng Nabi. Umat-umat sebelah anu pangerana ngagawing bae paku. Ampun ya, ngalunjak Masya Allah. Mudah-mudahan sholawat beserta salam Allah limpah curahkan kejujuran orang sadaya anu dina sasi ieu rasa sisi mulut ieu diperingati hari lahirna yakni Kanjeng Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Aminah anu ku orang Kristen eta jelas ku orang murtadin Indonesia murtadin Islam anu dapat ka Kristen anu utamana di mana? Di daerah Jawa Barat, di Bandung, di Jampang Surade, di Lembur Embek teh di Pohodoi, Garut, terus di mana deh di Sukabumi, di mana-mana itu. Loba murtadin, kiai-kiai, ustad-ustad anu tina Islam masuk ke Kristen. Sehingga loba jamaah anu Islam jadi Kristen gara-gara kiai anu murtad. Selama COVID corona ya, COVID-19 plus COVID-20, ternyata di balik COVID iya kurang Islam kebobolan, Banten kebobolan, loba murtad, loba orang Kristen asup ke orang ngamurtad ke Islam. Contoh di Bandung bisa 50% di Islam ke Kristen. Gereja terbesar di Indonesia mana? Di Jawa Barat, ayah di mana? Di Sukabumi. Gereja terbesar se-Asia di Sukabumi ayah. Anu di ayah kafir hiji kita dinama. Bu, konan harus ngomong kiai mah Inggris pada iklan sebab pada nang paling babari Kristen kan dia sebab loba nu masakan. Loba nu masakan urang mami. Di dasar masyarakat, belet, sebul, ya, sholat telok dae, ngaji gente, dibibita ku umi, ku supermi, ku incit, atau anggas di mana luntur. Tambah-tambah di iluman saya Ibrani gitu. Saya Ibrani, anu bisa ngampir ke manusia, dileut, kita muji, mau bisa. Muhammad bin Abdul cek murtadin Indonesia, cek para kiai al-murtad di Quran eta teu aya nami Muhammad bin Abdullah. Silakan katanya dari juz 1 sampai juz 30 ada enggak meriwayatkan Muhammad bin Abdullah teu aya. Beda dengan Nabi Isa mah bin Maryam ada di Quran. Sementara kami teu butuh bin. Yang kami imani adalah Muhammad eta, Muhammad bin Abdul, lain Muhammad lain, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah, bangsa Quraisy, anu lahirnya jelas pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan tanggal 21 April tahun 571 Masehi, 1400 tahun yang lalu. Incu Nabi Abdul Muthalib, pemuka Quraisy, keponakan Ki Abu Thalib. Muhammad eta ieu mah teu butuh bin. Ilaku Jokowi mana cenah presiden Indonesia? Dia bin saha? Teu butuh bin. Jokowi bae Jokowi. Jokowi teh ya anu sok dina status ruwet teh ya.
ruwet eta aing mah Jokowi anu Al-Fatihah eta lah jelas aya ciri-cirina Muhammad hampuran ngahina lain Jokowi eta memang Jokowi beuleuh ngaran Jokowi tapi Jokowi eta yang presiden Muhammad kan Muhammad nu ieu kami mah senajan di Quran binan kita butuh bin di Quran mah padet di salah satuna di surat Al-Fatihah ayat terakhir 29 surah Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Muhammadur Rasulullah dina Quran jelas Muhammad eta utusan Allah anu butuh utusan Allah nak dibutuh bin atau teu emang rek meleh irna misaha eta irna tuh kudu boga teh pandailan eta irna atuh geusna hate tuh kunaon nabi na pari-puri baru duan kantos teh bo kantos teh lamun tah mane kawin ka anak bin saha eta bin ceklis jelas ngaranna kantos bo Muhammad bin Abdullah. Mudah-mudahan rahmat beserta salam Allah dipacurahkan kepada keluarga Nabi, amin. Para keluarga Nabi, amin. Para sahabat-sahabatnya. Aya 2 bukolot sahabat Kanjeng Nabi. Aya 2 golongan. Hiji golongan muhajirin, nu kadua golongan ansor. Aing nanya kana bukolot lah. Bukolot, ari golongan muhajirin eta golongan mana teh aing pohodohi. Komo ieu teh. Aing ku pinter teh bukolot ngajawabna. Aing ku atoh lajuna. Golongan muhajirin sahabat Rasulullah ta golongan anu setia ka Kanjeng Nabi asli penduduk Mekah. Karena Rasulullah rek hijrah milu eta sahabatna setia bukolot ninggalkeun harta, ninggalkeun benda, nutur-nutur Kanjeng Nabi bari mapah bukolot ke Mekah ka Madinah. Siapa yang pernah ke Mekah? Namina ke Mekah ka Madinah luar biasa capekna bukolot. Kami bae ge yo. Anu ngerasa kuari tuh kudu jalan kaki buat ambil embos urang mah. Alhamdulillah buat ambil embos jalanan busuk alebatan kadu murah jalanannya. Sebab di Mekah mah jalan goreng beda Pandeglang. Beda Indonesia ya. Beda di Mekah mah sejalur bu kalau kayak pelak beda sejalur bae. Di Mekah ka Madinah genep jam perjalanan. Mah merusut bae di Mekah mah. Rasulullah mah apa? Turun unggah gunung, naik gunung, turun gunung, balik batu terjal, ngara-ngara padang ya, tegal batu, tegal gunung. Ngabela saha eta, ngabela orang curug nganggur. Curug anggur iya. Curug anggur. Iya Rasulullah ngabela-bela orang curug anggur, sing selamat tina kebodohan, tina jahiliyah, tina zaman merdeka ngabela orang lieu. Orang ini dibela karena demakul. Jadi kantos sih bu. Aku upami golongan muhajirin eta sahabat Kanjeng Nabi di Mekah ikut ke Madinah. Upami ansor mah asli suku-suku Madinah, penduduk Madinah anu pas Kanjeng Nabi dongkap boris nyambut Kanjeng Nabi. Pas dongkap tetap Kanjeng Nabi ayo ajet-ajetan segala. Ku atoh, ku masih atoh teh urang atoh. Tepuk tangan ayah, ajet-ajetan ayah meren, anu pingsan ge ayah sakiku atohna. Bahkan ayah anu katimpringan segala. Katimpringan disambut ku pasok kurang nyangikeun teh bukolot. Tala'al badru min saniyatil wajaba syukru Mada'a lillahi kata marhaba nyambut Rasulullah. Mudah-mudahan rahmat beserta salam Allah dipacurahkan ke para tabi'in tabi'atna umumna ka urang sadayana. Ibu-ibu rahimakumullah dina saah ieu insyaallah urang wasilana diulang ku umi sepuh dia keluarga besar. Alhamdulillah waktosna ba'da zuhur dinten Sabtu kaping 5 Desember 12
20 orang cager bager biasa nyumponan pamulem umi sekeluarga besar. Alhamdulillah di pasihan kudong-dongonnya di pasihan iya umi tanya umi tengah no tabantu mangapa barorong. Alhamdulillah semangat nganggo dan lagi ngurus namina demi peraturan teh protokol kesehatan. Insya Allah aing mamual mau eta aing ngacakeun. Insya Allah lain kami nggak namun lain kami tentang protokolnya tintorek. Tapi aing teu sanggup make eta aing. Makasih aing teu padorong. Jadi itu aing make lain pae ku corona, aing pae ku ambekan aing. Ku abab aing teh. Karatunan kan. Nung aing teu sanggup. Aing ngoprakna bahe aing boga dulu teu palaen teu. Lek teu dikubur lo saya dibabekeun kelak sepodo toing kumaha dulu bahe aing. Daripada ini bangkep cuma orang Mekah lain aing. Geus madong-dongan bae tama. Mung aing masuk diganggu sing indah ieu bae. Ampura pamarentahnya, ampura. Mau yang dibere kedua beli bae. Lain kayak ku corona aing mau pakai ku abab aing. Rahmatullah. Insyaallah dina saah ieu urang maulid Nabi. Bonon cenah? Maulidna ngagungkeun hiji ngagungkeun lahirna Rasulullah, ngagungkeun lahirna Al-Qur'an, ngagungkeun lahirna sunnah. Bonya insyaallah mau sampai maulid Nawawi ngabahas masalah maulid Nabi kurang salah same sugan menang ganjaran ngaos. Mau apa haji insyaallah mau jero-jero ngaji lah Ustaz. Mau jero-jero aing geus telekep. Aing payah kadeleket mangga ieu kalau moal aing der pae. Insyaallah. Anu ngaji tersebut insyaallah ngaji uji anu tos kurang dilaksanakan 24 jam bahkan. Insyaallah umi sami serang anu di kanu namina anu di amulai. Hiji insyaallah urang sasarangan yuk nyarioskeun masalah istighfar. Nu kadua doa, nu katilu adalah syukur eta teh heulaagan. Anu sok balintun kurang dilakonan pertama adalah istighfar. Ibu sok istighfar Bu. Tamakul istighfarna. Ikhlas teu istighfarna. Bisin istighfarna teu makul ka anakna jajan bae. Oh, astagfirullah. Kan siang kita dia, betul tahu tadi ya. Bisin kitu kan istighfarna. Bisin aya nu kitu kira-kira aya. Apa yang nolong ngacu. Berarti istighfarna teu pas. Untuk ridho istighfarna. Istighfar adalah ucapan ibadah luar biasa, ibadah langsung ke Allah anu teu aya agama batur. Bu, istighfar eta khusus ayana di umat Islam. Agama Kristen baik Ortodok, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha teu aya ucapan istighfar. Istighfar eta ayana di Islam. Ucapan anak sekedip tapi luar biasa manfaatnya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil azim. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Seluruh istighfar kumaha ibu bae tang mangga. Jadi istighfar eta ibadah anu ringan tapi luar biasa agungna manfaatna. Pertama, istighfar adalah ucapan orang anu ikhlas. Lam ikhlas ke Allah orang istighfarna orang tobat ke Allah. Tobat komo bari hadir hatena, hadir pikiranana, hadir emotanana, ikhlas ucapan istighfarna.
ridho istighfarna, ngarep-ngarep orang dibelas kasihani Allah, insya Allah manfaat istighfar eta bakal orang dipijen ku Allah, dilengitkeun ku Allah penyakit-penyakit anu aya dina hatena. Lamun umat Isa ngadawamkeun istighfar, astagfirullahaladzim minimal 1000 kali sekosa penting. Nek pegang ulang puheung jauh ulang. Encan ge dilakonan geus ulah pantar. Eta lajar sumut pangor mah. Minimal 100 kali sebab Kangjeng Nabi ge istighfarna kana urang teh 100 kali padahal mah Kangjeng Nabi teh ahli surga. Ai orang curug anggur istighfar paling ge 3 kali ke salat, dikali 5 lamun ka baik salat. Berarti seperti 15 kali ka istighfar. Bari poporose pandolo. Kita salat astagfirullahaladzim, kita salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu naon bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akala usap banget, namun buat bilang usap banget segala. Kuma sumut mengenai istighfar. Astagfirullahaladzim. Nongeng bisa kena kena. Bisa jubur mau kena. Istighfar muka dua mau kena. Bisa hulu kan dolo. Istighfar muka tilu. Bisa gini kenapa akunya. Kalau mana istighfar nada aja atas saja. Putu baik. Nah saja ada ngaringkel baik. Dipui-pui mantu. Ayo bareng aku. Ayat saja ada tas tidak saja ada ngaringkel, tidak saja ada jangan gabung beda apa. 3 tahun ngagabung saja ada. Ayat nang tidak tas teh. Dicatat mulu kasok-kasok kana lewatan bangkong. Pegah teh pegah, atuh kolokuan dong dipakai ya, iman dipakai, gak rumpuh ge. Atuh tas teh gas, dusun pasti nama. Tapi dipakai bae ngomong hiji. Bapak-bapak tadi sarua. Lamun sok berjamaah istighfar nu kahiji ulah ilik neuleun jalan kaluar jeung balik. Istighfar nu kadua ngantung pandeuleuh. Istighfar nu katilu bisa panto. Kitu jadi istighfar. Ucapan yang ringan tapi pahalana luar biasa, bisa nyageurkeun penyakit-penyakit anu hate. Lamun Islam orang Islam muslim ngadawamkeun istighfar, insyaallah bu hirupna qanaah. Laos ke mual kudu kuda-kuda kelangkang gelang. Penyakit hate longit, murul hulu angan leungit, sirik kabatur rengsek dibawa ka lampu. Dibawa paling ke lampu, paling ke tsunami. Ya bu, tapi dalam jalan istighfar hati lagi bae, kaguru-guru awak. Tentang masukin ke mahmur, tetangga mulai itu buat pemikiran. Kakara tetangga meser termos bae, geus panas. Tetangga meser termos geus panas. Termos lah geus panas pemikiran. Tetangga orang kapeser kulkas nirisan atau kabel mana simut mana samping panjang mana simut. Jadi dulu tetangga kapeser kulkas, ningali tetangga kapeser motor ngepul sumut. Oh, ibu, namun jalmi ngadawamkeun istighfar, insyaallah hati dah bakal disolehkeun kok. Ulah amin. Itu doa tino entah mah. Cicing baik pokoknya surat kami. Eta kitu istighfar. Istighfar eta bukolot insyaallah lamun jelema ngadawam istighfar hatena moal bingung. Jadi bisa ngalengitkeun bingung, bisa ngalengitkeun kapusing eta istighfar horenganan. Nana ari istighfar kanggo naon kitu? Apakah mau kanggo ayeuna? Tah kanggo mungkin bukan kanggo ayeuna, sanes kanggo mungkin, tapi kanggo anu tos kalewat. Dia urang anu kalewat loba dosa balangsanya. Leres Bu? Lamun ngarasa loba dosa anu tos kalewat kurang, dosa ka Allah ngajulan langit, dosa ka Allah ngabudah laut, yang sebek alabatan supamileug. Dosa ulang ke Allah, si rajin ulang tobat ke Allah, astaghfirullahaladzim. Tubuh
Insya Allah banyak lagi istighfar supaya tenang pemikiran. Jenglai lamun jami ngadawan istighfar eta bakal dibuka hijab-hijab halang-halang dibuka. Milikna hese, cairna tereken cak namina bisi tereken cair, rizkina gati jauh bae. Mangga ibu dawang istighfar karena fungsi istighfar tersebut adalah bisa membuka hijab-hijab halang-halang kehidupan keuripan orang. Jadi dunia orang yang sugi kabehan ge, sugi ku harta, sugi ku benda, sugi ku dulu, sugi ku ilmu. Leres teh Bu? Si roba istighfar. Papa bari milih kolot. Papa bari nang cenah? Lamun dawang istighfar, insyaallah Allah bakal ngababarikeun kana milik rezekina. Anu kaduana adalah doa. Doa udah ginten kurang dilakonan doa. Mung jalan diulang marsep kana ngadoa. Beda jeung kami kakumpul orang-orang Tionghoa. Orang-orang Cina rajin ngajulan langit. Terang ngajulan langit. Yuk kami main kami rajin setiap waktu ngajulan langit. Cuma alu-alu dipukul ngadu, cuma alu-alu. Cek orang dia macam alu-alu, kalau kerja sampai nampak mali. Jadi gitu bang abah itu rahimahullah. Cina ngajulan, tapi Allah ridho karena orang-orang Cina. Allah ridho, gampang Allah kawasain kan hamba. Tapi Allah ridho karena ngajulan langit, Allah ridho bagian saya ngajulan di Islam. Cina ditugaskan kita ngajulan, Islam kita ditugaskan kita nandean. Cina dong ngajulan, orang mau nandean. Iya mengajul ke dae, nande empuk. Islam kagawean anak. Oknum Islam maksudna Bu. Leres. Nyek ngajul ke dae, nande ge. Enakan kena ngajul, enakan kena nandean Bu. Itu menang kena nande. Nande eta minta ke Allah. Doa eta adalah ucapan, teori dibarengan ku praktek, kumaha praktekna? Praktekna eta hadirkeun hate ka Allah, niatna taqarruban ila Allah wa Rasulullah, bikin urusan dunia urang hadirkeun hate ka Allah, tangan diangkat tangan minimal si jempol ieu ayeuna jaga dicepil, ieu ngadoa ngaranna, sirahna tungkul, itu ngadoa. Ulah papiruna sinetron mah penangan diangkat mengalamina beberapa nyanggahan langit. Ya Allah tolonglah hambamu tekawawa Gusti. Ulah kenging isana kudu tungkul kieu izin ka Allah. Minta ka Allah uduni jeung Allah. Jangan kudu husnudon ke Allah, ulah boleh sangka ke Allah, kudu husnudon bae hatena, husnudon bae, pede bae, bahwa doa eta urang diijabah ku Allah. Ieu mah doa bosenan, orang curug mah anggur mah. Lain mah bae ongkoh, salat bae ongkoh ya aing. Allah jangan mah. Allah. Tong diijabah doa aing mah. Insya Allah kana anak terek teh nya. Allah kana emang anak terek deun. Na'udzubillah. Kudu pede dong doa yang tadi ijabah uni geramenta dia ka aing cek Allah. Eta mah garang Allah langsung tuh uni cek Allah geramenta dia ka aing. Engkena asal juga kok ke aing mah ijabahnya mau kumacaan. Ieu masuk ke hayang makaya udah sugi mah hayang minta ka Allah mah boga kasugihan teu dae. Akun teh Bu. Pagawean sahetan tadi teh ngadoa. Pagawean urang kabeh. Angkat pandangan, minta hadirkeun ka Allah. Tapi dengan catatan tunggu sila. Lamun sorangan silakan obat-obat putih ka ngadoa kieu bae delapan. Tapi lamun berjamaah udah lodor-lodor. Lamun berjamaah mah ada Allah panjang-panjang pula. Sebab loba jamaah doa-doa. Bising kena lojor ongko diijabah henteu. Nanti diijabah teh ikhlas mintana bukti nama meminta mah. Amin ya Allah amin. Sedek meminta mah kembali. Amin ya Allah amin. Amin. Amin.
mamiki makia jadi karena iya tuntunan kahanda dan diberi kita terus ngomong terus sekarang orang kantos bu doa berjamaah masa etik tapi pungkil cukup terang bu pungkil berarti enak ya sekali baik berarti mah pungkil dan bersorangan obat-obat penting gak enak mah tapi berjamaah lo-lo-lo kang doa sebab lo pakai itu berarti doa jangan ulang ngomong hamba dengan doa bu bila orang panggil ngomong hamba ya Allah tolonglah hambamu ulang bismillah kena air baik burung ulang ubahnya hamba mah izin sebab kurang mah lain hamba Allah lamun hamba Allah itu orang yang dekat dengan Allah doa ahli zikir para wali wajar ngomong hamba ge ay orang dia kusumutna ge tamplak kubur binatang nasumut aya lalu tengah pun ulah-ulah kena eta dan kana jelema kana awak sorangan teh bamel kesumut urang kita jombo eta setan tujuh anjing cokor ai anu kitu kira-kira aya ngamalo mah hamba ya Allah teh Allah gila kita ulah geus maneh abdi bae bu jadi ulah ngomong hamba nya